Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang lagi bercinta atau yang lagi berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram Shahifah 207. Ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Al-hadis. Hei para pemuda, jikalau seandainya udah mampu untuk melaksanakan pertikahan, geus aya jang mas kawina, geus aya jang sagala rupa nak ngalaksanakeun pertikahan saur Kangjeng Nabi, pek gerak ke karawin araranjeun kabeh saur Kangjeng Nabi. Naon sababna fal yatajawaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena pertikahan itu akan ngaraksa kana sagala badan urang tina pamaksiatan. Asalna panon anu dipake maksiat, ari geus ayeuna dipake pertikahan mah moal maksiat. Da samemeh ayeuna nikah mah sok teu saeutikeun jelema anu bobogohan atau berpacaran leres teh. Sok ayeuna berpacaran, hubungan na HP. Oh yayang, ditunggu di sini gitu kan. Di mana? Di sini ditunggu. Berangkat naik motor. Ketemuan ngaranna lamun pemuda teh. Subhanallah. Da tiung na hungkul pageh dari geus duaan mahena teh saeutik ke zaman kiwari loba awe anu maksiat. Subhanallah, maksiat awe dibawa ka mana-mana, lalaki jeung awe anu lain mahram haram hukumna. Tah ceuk Kangjeng Nabi lamun ceuk anjeun geus hayang kana ngalaksanakeun pertikahan, bari geus mampu jang ngalaksanakeun pertikahan, modalna geus aya, jang mas kawina geus aya, prak gara nikah. Sabab eta pertikahan mata bisa meremkeun kana panon, maksudna tina sagala pamaksiatan. Asalna suku dipake ngalengkah kana pamaksiatan, aing geus rumah tangga mah bakal eureun maksiatna. Insyaallah pemuda masuk loba bobogohan wae ayeuna mah. Sok lamun geus aya mah buru-buru nikah, itulah sunnah Rasul. Niangane awewe anu bisa mas kawin murah lah. Mah ku surat Ar-Rahman daekeun mah higae. Mah surat Ar-Rahman atuh teu bisa mah da urang mah teu pernah masantren teu pernah ngaji. Ku Magicom we daekeun mah tah. Magicom hiji harga 400.000 bikeun ka awe mas kawin. Asal awe ridoeun higae mas kawin ku Magicom. Ah piraku deui lah zaman kiwari. Tah sok laksanakeun pertikahan sabab lamun geus mampu jang mas kawina, jang sagala rupana. Urang lamun geus hayang rumah tangga bari geus mencukupi, pek cek Rasul buru-buru kawin araranjeun kabeh. Sabab fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farji, matak meremkeun kana panon. Maksudna meremkeun kana panon teh lain urang teu bisa lempang, lain keur lempang peureum, ngeun maksudna suku leungeun sagala anggota badan urang dijaga diraksa tina masalah maksiat lamun urang geus rumah tangga mah. Geus rumah tangga mah urang ini ke Jakarta pamajikan di imah, ai urang salaki anu soleh mah pan aya nu ngagoda anu bahenol teh. Misalkan ningali pas di jalan teh nu seksi teh susu ngaliglag katingali, aduh bujur katingali, kiplek irung mancung, bibir beureum, buk panjang ngarumbay. Ai pas dibuka teh bujuran teh pinuh ku tapak bisul. Aduh, tah ulah kagoda sing inget ka pamajikan anu di imah urang. Itulah sanajan urang menang 1 2 3 tapi 4 kitu ge lamun mampu keur ngelmuan jeung nafkahana kakarak gawe kawin rumah tangga 4. Tah ku sabab sakitu pek ayeuna urang keur barudak ngora, keur para pemuda anu can rumah tangga sok buka kabogoh langsung jadikeun ulah sok diome-ome. Lamun geus mampu, lamun geus aya jang seratna ngalaksanakeun pertikahan saur Kangjeng Nabi. Wa man lam yastanti fa alai bisawmi fa innahu lahu wijaun. Lamun urang teu kawasa kana ngalaksanakeun pertikahan saur Kangjeng Nabi, puasa we. Nah, naon sababna?
fa innahu lahu wijaun saanyana puasa teh matak ayeuna mecahkeun kana syahwat atuh mending puasa saumur-umur apakah mending menikah? Mending nikah dong. Teangan heula we modal jag rumah tangga bisi teh boga duit mah. Rumah tangga mah gede, ibadahna ge sakali nyium si istri kanu jadi salakina sapertikeun nyium ganjaran hajar aswad ganjaranana paberening ka Mekah teu geus gableg pamajikan mah. Kalau sesudah punya istri mah ciuman salaki tarangna rek pipina gading. Bahkan tingali lamun seandaina salaki nyabak kanu jadi pamajikan nyabak nama arek kana susu arek kana pipi arek kana naon be seluruh anggota badan seorang istrinya dicabak oleh seorang suami maka diberi ganjaran ku Allah 20 ganjaran istri 20 ganjaran salakina 20 ganjaran. Jadi anu dicabak menang ganjaran, anu nyabak oge menang ganjaran. Untung teu? Untung. Ulah waka gabras, pamajikan menang ayeuna dicabak kudu jadi salaki. Atuh pamajikan ge geus dicabak teh kudu ngarti, ari geus kitu kumaha. Lamun geus dicabak tah keur ka neng-neng kade geus dicabak ku salaki teh engke teh tah. Gabrug dada salaki trek. Gabrug ngarangkul si istri karena dada seorang suami diberi ganjaran ku Allah 40 ganjaran istri 40 ganjaran salaki 40 ganjaran ari geus digabrug teh edas cek nu jadi salaki teh ieu pamajikan aing menikah geus kieu ireng mancung bibir beureum bari geus halal ayeuna mah ciuman nyium si salaki seorang suami kepada seorang istrinya diberi ladang nyium si lalaki kanu jadi istrina geus halal teh 100 ganjaran istri 100 ganjaran salakina 100 ganjaran masing-masing 100 ganjaran ewang itulah dina geus dek rumah tangga ari geus dicium teh dicabak geus pamajikan ngagabrug geus ayeuna terus dicium geus bari dina dada tinggal gebregeun pamajikan neukeuk tah ngeundeuk pamajikan tidur bersama antara suami istri geus halal 300 ganjarana pamajikan 300 nu dieuneuk-euneuk salakina oge 300 ganjaran ti Allah pada nganeuk-neuneuk ngagebreg-gebreg tidur bersama lah tong disurah eta mah geus apal 300 ganjaran ewang salaki 300 pamajikan 300 tadi nyabak 20 ewang tambah ku 40 ngarangkul tambah di kunyium 100 geus 100 sabaraha 100 60 tambah ku ngagebregeun 300 400 60 lamun geus ayeuna urang geus ngagebreg-gebreg pamajikan geus tidur bersama jeung jadi salaki suami istri halal tah piraku teu adus teu mandi mandi dong bisa nyat jampe adus kudu bisa dong adus kumaha tuh ganjaranana setiap kecretan cai anu dipake adus ku suami istri tiap kecretan eta dijadikeun ku Gusti Allah malaikat tiap kecretan setiap malaikat pamanjakeun istighfar keur ka jalma suami istri teh anu ngalaksanakeun adus teh tipe harita tepi kopi kiamat lumayan tah sing rada minang tah sanajan geus aki-aki jeung nini-nini teu ngaleungitkeun nilai ibadah dina rumah tangga sok ai kuat keneh mah nenek ditaekan ku si kakek budak urang mah lah kudu diomongkeun jeung setiap malaikat pamanjakeun tasbih keur ka suami istri eta anu geus adus teh dijadikeun cai keceretana malaikat bari pamanjakeun tasbih tipe harita nepi ka poe kiamat untung teu untung matak sok laksanakeun rumah tangga pacaran stop anu geus tareh kawin mah sok laksanakeun buru-buru
tong dicoo wae, tong diome wae, buru-buru laksanakeun pertikahan. Lamun anjeun geus hayang, lamun anjeun geus mampu, jangan laksanakeun pertikahan. Itulah saudara hanya sepintas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.